Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nepangkeun Basta Abdi Raina, murid SMP anu panggelisna. Panggelisna margi emma upami miwara samagen kieu. Neng, pamesakeun tarasi da geulis. Cenah tuh, Pak. Eta teh buktosan abdi geulis. Sobat-sobat, abdi terang pisan kana kewajiban abdi. Yen abdi kedah diajar, kedah ngapalkeun, kedah ngadamel PR. Atuh da sok sirik ka ibu guru teh, gawena teh ngamiwarang wae abdi. Neng, kapayun panyatangkeun sabaraha 5 kali 7. Daek mah daek abdi teh kapayun, ngan di jero hate bari kukulutus. Jang naon jadi guru, ait teh nyaho nu kitu-kitu acan. Piraku 5 kali 7 teh tiasa, saleresna ibu guru sakola teu kapungkurna. Heran abi mah. Nu leuwih heran mah mun diajar nyanyi. Tik 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 bunyi hujan di atas genting. Gerak liar ibu guru mah. Piraku suara hujan disamikeun sareng suara mesin ketik. Kajabi mun hujan-hujan ramo. Si keletrik kana kenteng. Aih, pirakunya. Pasti teh kieu. Airnya turun tidak terkira. Sok tepuguh, jujuk turun wae hujan teh, irahana raena. Cobalah tengok dahan dan ranting. Jih, bujun nu kahujanan teh kenteng. Nah, aku udah nempel ka dahan jeung karang-karang. Penyiksaan pisan. Pohon dan kebun basah semua. Cek abi mah teu bener eta teh. Aya nu kahujanan kenteng, aya nu baseuh beuta tangkalan jeung kebon. Ngaco ibu guru mah. Aslina barudak sanajan ti mimiti lahir ka alam dunya nya teh tata Sunda. Ti leuleutik teu dibiasakeun ngomong make bahasa Sunda. Lantaran indung bapak aslina lain orang Sunda. Kusabab di imah tara make bahasa Sunda, sakali make bahasa Sunda ge dicampur. Jeung ieu nu nyieun urang kesel mun ngomong jeung nu jadi kolot. Reina, tolong ya jablogin pantonya. Yah, jablogin. Ke orang teh dijawab. Iya mah, ntar sama Reina pintunya dipendetan. Abi teh akrab pisan jeung bapak. Jadi mun ngobrol ge tara asa-asa. Misal, pakur heulai. Tuh, lupa. Nya. Bapaknya bak beuteung. Mules, Pak. Nya. Pernah Bapak kan nguyup kopi. Widih. Haus lur. Kebiasaan orang ngobrol siga kieu teh kababawan nepi ka luar. Pernah hiji waktu keur di sakola nempo bu guru keur minum teh jus. Urang nyeler tuh. Widih, haus lur. Tanggal kon sigana. Bangga warang maneh. Meuli injuk jeung Ki Raina. Dibabawa ka Cijagra. Hatur nuhun abdi Raina nu bakal jadi jawara. Hayeunya kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda saat ini sedang menonton di channel YouTube Sunda Aja.